ieu mah carita maha kawasa Allah. Jakabeh ge langit bumi meunang ngadamel Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadarkeun diri urang bahwa urang teh nanyain Allah. Di tengah-tengah kesadaran urang teh loba kabutuh. Gusti sadar abdi teh manusia meunang ngadamel Gusti ngan abdi loba kabutuh Gusti. Penta tuh kai. Naon butuh sia? Iya hari mata nuluhur perem keneng hudang nu handap sudah sok miheulaan Gusti teteh ai subuh aya mata mah perem kene tapi ieu nu handap geus sudah abdi butuh naon supaya nu ngomeng kitu tah. Siapa asal aja orang tak kebutuh kos gitu. Jak Gusti atuh kos gitu bae jaipan Gusti pangeran. Heuh atuh gitu kan kayak yang dikiriman. Asal jangan ngadoa ka aing tuh kan, ngadoa. Surang keur kieu we butuh Gusti kunaon? Aya aing nu endeuh di hareupan mah awewena jang uma-ome ka abdi. Ngan ieu modal abdi sadar abdi ge ngadamel Gusti ieu ngan abdi teu boga jang mas kawina bejana nyana hayangna 50 gram eta abdi malah sugan aya nu sugih pae aju hartana dikaabdikeun jakeuna teh sing ngadoa bae tu ka aing cek Allah aing pangeran geus barang geus kawin Gusti hayang boboncengan abdi jeung pamajikan abdi ente kudu nu bagus-bagus bang melikeun mobil Fortuner gede jasa kahayang tak budak atuh mah sapeda ke teu gedenya na Fortuner budak tadi yang mas kawin hese bari yang Fortuner blon teh mah budak is tapi pan pangeran Gusti mah atuh kos kitu mah kabelah dieuna Gusti abdi teh hayang tuba nina lah abdi mah hayang jualan teh kudu hese-hese boga supermarket teh Gusti 5 bayar eta ka aing cak Allah aing pangeran sia tuh kan di tengah kesadaran bahwa urang teh makhluk Allah anu lemah Allah maha kawasa lantaran kakawasaanna kurang geus katingali jeung karasa langit bumi sadayana kenging ngadamel Gusti maha kawasa Allah maha sempurna Allah maha deudeuh jeung nyaha Allah turunkeun ka deudeuh jeung ka nyaha Gusti di jero kakawasaan jeung kamaha sempurnaan Gusti abdi teh loba kabutuh ngadoa ka Gusti dibere carana ku Allah ieu tah ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah ud'u ngadarwa marane kabeh marentah marane kabeh ka pangeran maneh lantaran pangeran mah maha kawasa pangeran mah maha sempurna pangeran mah maha deudeuh jeung maha nyaah jaka bege kapan menangin Gusti Allah sok penta pangeran maneh cuman make syarat mentana 2 syaratna tadarruan wa khufiyah mentana ka Gusti Allah teh penuh dengan DP dan penuh dengan tazallul ngarasa rendah diri Gusti abdi nu mantak menta teh abdi teh butuh nu mantak menta ka Gusti teh japan nu Gusti sadaya-daya abdi teh moal menta ka makhluk da makhluk mah rusak da makhluk mah riweuh moal menta ka jin ka setan nya setan mah nu dibenduan ku Gusti moal menta ka hewan-hewan ya hewan ge sarua bae dadamelan Gusti mending ka Gusti penuh keyakinan bahwa Gusti sadaya daya anu ngadamel nu masihan nu nyabut lamut ya 5 autait lamut ya 5 mana tawala man ya 5 naon eta kalinya tuh kan laman ya 5 autait tawala mut ya 5 manata
moal aya anu bisa nahan ketika Allah mere, moal bisa mere ketika ku Allah ditahan. Wah be, sa Indonesia dek mere ka orang, Allah nahan moal bisa. Geus disiapkeun jang urang ku presiden, Allah ngaulah teu bisa. Eueuh persiapan disasage, tapi Allah dek mere moal aya nu bisa ngahalangan. La mutia lima manata wala man ya lima ataita. Penuh keyakinan Gusti abdi teh loba kabutuh, abdi teh ieu teh kitu manusia hamba Gusti nuhina Gusti maha uninga karena kelemahan abdi kahinaan abdi. Tadarru urang di harapan Allah. Ulah menta ku takabur. Lamun menta ku takabur, hehe, cek Allah teh menta ka aing takabur. Pokos eta jelema menta ka urang tapi tulak cangkeng. Leutik mentana mah teu hayang aing. Pokos urang liwat aya preman, leutik mentana mah ngan saukur rokok teu hayang aing di premanan ku sia, ajeun gelut aing. Kunaon eta tulak cangkeng mentana. Teu nyawa aing jagoan, eta aing. Kapanggih jeung jagoan deui ngadu sia jeung aing, goblok meureunana. Boga sabaraha sia penca jeung aing, ha? Dan beres ya. Padahal mah mentana ngan rokok doang, kulantaran di premanan takabur teu aya. Tapi aya jelema. Haji mah kasep. Bah aing kasep. Heueuh pada jore. Lain mah aing mah kasep memeh lahir geus kasep aing mah. Waduh. Di samping kasep haji mah kadeleuna baraha. Sok aya naon bae sia mah. Asana can manggih we kos Pak Haji mah modal kos kitu. Geus we gitu. Urang dek kadinya nyanan dek kahana kek ku abdi bang nyanakeun sendal teu kudu teu ieu dek kadi dek mana Pak Haji aya ngilu kek dipangnyodokeun bae pangnyodokeun panjalakeun tawadu ngaran Pak Haji ieu motor sah motor Pak Haji yang kula banyak lah tuh ulah teh mah jorek ge bade pangmeulikeun mantap eta ku ngadengena ge geus ser angin segar datang padahal mah bener yang teu mangmeulikeun geus seger kudu eta tawadu ulah teh mah motor prima lama engke ku bisa dibelikeun Mio bukan Masya Allah beneran Pak Haji aing mah jatilok ngabong sakali aing mah itu ada ku tawadu tapi preman mah orang liwat disetau ku preman rokok batur sieun ka sia aing satungtung nyawa aing aya di awak aing nempel keneh heula aing ku di premanan ka sia ku sia kunaon eta leutik sekedar rokok cuman mentana bari tulak cangkeng preman ieu lamun sopan mah Haji suka teh saha serinya ieu lah kula waktu kieu bae sia keur naon dia lah tuh kula mah sakiayana bae Pak Haji eta naon eta rokok ji bola oge sih emang saya ngarokok tak sopan masalah sopan anak gua harus sabaraha anak gua waktu loba di tugangan bola aya meureun 20 mah tah duitna tah ngeunaheun eta ngeunaheun sanajan di premanan tapi nyara sopan kan ngeunaheun eta ngaranna preman boga etika emang gua gitu tapi lamun langsung rokok atuh kayak gelana kudu mere rokok kasih lain teu boga jeung lain teu barahat cara tuh eta keur cara ka manusia mata ka Allah ge Gusti bere atuh abdi pan Gusti mau sogi sia meta kos kitu abad cak Allah teh balik bere ku aya gitu ku ge jak ka manusia bae di premanan teh urang premanan ka Allah Gusti pan abdi mah ieu jagoan masa teu dibere ku Gusti tolol meureun cak pangeran meremanan aing sia disiksa sia ku aing jadi kudu tadarruan kudu DP urang ka Gusti ditambah wa khufiyatan ulah panjang-panjang jeung ulah gandeng-gandeng minta ka Gusti Allah mah ulah gandeng-gandeng Allahumma ya Allah sorangan maksudna di masjid ya Allah ya Allah ya Allah urzuqni ya Allah zaujatan jamilah ya Allah teh kudu
gadeng-gadeng cek Allah aduh sama minta pemajikan lu bandeng amat sih teh kudu ya Allah urzuqni zaujatan jamilah wa kabiratal farji ya Allah tah eta teh ulah kos kitu barang dibere mah ku Allah deui gede bobogaanan jangan doapan bener teh wah yang gede barang dibukakeun bu beak teh moal sih emang apem saya macam-macam bae tah dibere urang konsep ku Gusti Allah udah entah aku maneh rabbakum pangeran maneh aing ka Gusti Allah sebab sia nangieun aing langit nangieun aing bumi nangieun gunung nangieun aing laut nangieun aing wabeh hutan nangieun aing ye penta ka aing janu aing sia lagi kapan aing ngan sia ku aing dibere pemikiran jaju loba kabutuh penta ka aing ngan cara mentana ulah jadi preman tadarru'u wa khufyah DPDP ai menta mah wa khufyatan jeung nyamar suarana urang ge sasamaran ka Gusti Allah nu mantap loba zaman Kangjeng Nabi Sulaiman kiai-kiai ngadoa lantaran eueuh cai teu diijabah belah ditu ulama ngadoa teu diijabah berikut Kangjeng Nabi Sulaiman teu diijabah aya naon Gusti nu sejen mah lantaran tarari teh ngadoana nu sejen gitu kene ai kaula lantaran berikut maneh nu milu aya jelema nu tara ngazakat mamala tapi balik bae balik maneh ke hamba aing aya anu keur ngadoa balik ka Kanjeng Nabi Sulaiman balik Kanjeng Nabi Sulaiman kadenge ku Kanjeng Nabi Sulaiman ya hambapannya nama ngadenge hewan-hewan keur kieu beng ngelengis bang dia sirem jo sirem ye keur ngadoa insyaallah cek Kanjeng Nabi Sulaiman sirem karena kula ngadoa ka Gusti ya supaya turun hujan coba ngadoa kakarak ngangkat leungeun doang kakarak Allahu ru'uh geus ngumpul kabeh Kanjeng Sulaiman pohara pati sireum pari sireum sakarat ya Allahumma ngadoa deui gelalahunan di jero hate cek Kanjeng Sulaiman umbat tuh ngadana isin ka Gusti mah teu kudu umbat-umbat nyaho cek sireum di jero hatena abdi onaman Gusti teu butuh cai abdi onaman Gusti makhluk nu hina abdi onaman Gusti lah sapira abdi tapi Gusti ngadamel hamba-hamba Gusti nu marulia nu ngabutuhkeun cai abdi mah ngadoa ge sanes kanggo abdi kanggo hamba Gusti nu rek wudu nu rek mandi nu rek ibadah ka Gusti nyangakeun sadaya-daya ka Gusti kabutuhanana di jero hate bruk teu hujan Kanjeng Sulaiman ge deug ele aing Gusti sireun Masya Allah tuh eta kudu di jero hate gadoana entah Allahumma kikieuan komo urang ngadoa dinu sugih abeh meureun urang pajar abuya panjang ngadoana ge jamual leungit ka kiaian sanajan pendek ge ngadoana ieu mah masyarakat geus kieu ngadoa pajar rek pendek panjang teuing kahandap leungit sampai pegel kahandap kadengena bangun deuk-geusan naik deui ka luhur masyarakat amin amin bangun deuk-geusan ai brek panjang keneh bae nya nanyieun ka babaturanna kicep silih kicepan turun deui ka handap datang ka kieu benges amin ge ditatarina amin datang amin datang ka usul edan ngobrol panjang teuingnya itu ngobrol atuh lain ngaminan panjang teuing ka dituna cek kiai ku bloon teuing teh si kiai